Sun, kumaha damang pamirsa RCTP, wilujeng tepang deui sareng simkuring, dadang nasuha guru bahasa Sunda SMP Putra Nirmala dina pembelajaran jarak jauh program kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon, gawe bareng sareng RCTP Langka Padane. Kumaha pamirsa, masih semangat? Kedah semangatnya. Nah, simkuring gaduh jargon ngarang urang tiasa semangatnya ke urang gorokeun sasarengan. Sapertos kieu jargonanya Sunda, 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 Jaya. Nah, sapertos kitu nya. Urang sarengan cobian. Hiji, dua, tilu. Sunda, 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 Jaya. Nah, ya, kumaha atuh semangatnya? Tah, gitu. Mudah-mudahan sadayana aya dina panangtoyungan Gusti Allah di pasaran kesehatan sadayana sok sanaos kayaan sapertos kieu nya. Tah pamirsa, saya teu acan karena materi urang tinggal heula karena tujuan pembelajaran. Tapi tong hilap siapkeun heula alat tulisna sareng handphonena. Margi ke di akhir pengajaran aya pancen atau napi tugas anu kedah dikerjakeun nya. Nah buat make HP sabab kantun klik we sareng scan barcode nya. Ke di akhir aya barcode kanggo tugas bahasa Sunda kelas 8 nya. Urang lajengkeun kana tujuan pengajaran. Urang tinggal sasarengan. Tah, di dieu urang tiasa ningali kangge tujuan pembelajaran lawungan ayeuna. Nyaeta nu kahiji, siswa dapat memahami metode atau teknik dalam berpidato. Anu kadua, siswa dapat memahami tahapan dalam berpidato. Anu katilu, siswa dapat memahami mamanis basa dina atau napi dalam pidato. Tanya, eta 3 poin anu badris didugikeun kanggo lawungan ayeuna. Urang lebet kana materina, tapi sateu acana urang review heula materi lawungan kahiji. Cing, barudak khususna kelas 8 masih emeu teu upami bagian-bagian biantara atau napi struktur biantara aya sabaraha? Leres pisan nya. Jawabannya eta aya 3. Naon we cing? Anu kahiji nyaeta aya bubuka, anu kadua aya eusi, anu katilu aya panutup. Pinternya 100 kangge pamirsa RCTP di mana wae ayana nya. Tah ayeuna urang tingali kangge pertemuan ayeuna materina ngeunaan masih ngeunaan biantara leuwih kana metodena. Urang tinggal sasarengan. Tah kangge metode atau teknik dina biantara nyaeta aya 4. Anu kahiji nyaeta teknik manuskrip atawa naskah nya. Anu kadua nyaeta hafalan atau napi memoriter. Anu katilu nyaeta impromptu atawa dadakan atau spontan. Anu kaopat nyaeta ekstemporan atawa gurat badag. Urang guar hiji-hiji nya. Tah anu kahiji nyaeta teknik manuskrip atau napi naskah. Tah tinggalnya urang tiasa ningali di layar nyaeta aya presiden urang nuju biantara. Nah, salah sawiosna nyaeta nggunakeun teknik manuskrip atau napi teks. Nah, bet disebut nggunakeun teknik manuskrip sabab orator atau napi anu biantara nggunakeun naskah atau napi teksnya. Nah, di dieu anu orator teu berlaku nepikeun biantara. Naon margina? Sabab orator musa ukur macakeun hungkul teks atau napi naskah biantarana nya. Nah bet nggunakeun teks si dina kanggo metode biantara naskah sabab urang ngahindari atau napi nyingkahan hal-hal atau napi kasalahan-kasalahan. Contohna we dina biantara kenegaraan nya. Sakedap deui bade 17 Agustusan ke aya biantara atau napi pidato kenegaraan ngeunaan kemerdekaan. Pasti nggunakeun teks margi sieun salah teh gitu nya. Urang lajengkeun masih ngeunaan metode naskahnya. Tadi dia urang tingali nyaeta kelebihan atau napi kelebihannya. Nah, iya, kelebihan kelebihan manuskrip atau napi naskah. Anu kahiji nyaeta kekecapana anu dipilih pasti kekecapan anu geus bener. Margi geus disiapkeun ti anggalna atau napi ti kawitna heula gitu. Nya janten anu orator teh tos nyiapkeun heula kecapan anu bade dipilih. Jadi bener-bener geus tangtu lah gitu nya.
bener atau napi sae kekecapanna. Anu kadua nyaeta kepastihan nyarita bisa dihontal nya sabab terus disiapkan tangtosna margi kan musa ukur maca hungkul jantan jelas tos pasih gitu nya upami maca naskah. Anu katilu hal-hal anu ngawur atau anu mengpar bisa disingkahan jelas sebab urang maca naskah jadi kanggo masalah anu ngawur atau napi henteu sistematis pasti bisa disingkahan atau bisa dihindari. Anu kaopat kelebihan dina manuskrip atau teks nyaeta bisa diterbitkan atau dijieun loba nya upami misalna dina biantara eta seueur teu hadir tiasa dikopikeun atau napi digandakeun margi kan bentukna teks jadi tiasa digandakeun. Salajengna nyaeta tadi aya kelebihan orang tingali kahengkerana atau napi kekuranganna nya tah anu kahiji orator kurang bisa merhatikan anu ngadangukeun. Naon margina? Sabab fokusna kana teks atau napi kana naskah. Nya benten sareng anu teu ngangge teks gitu. Pami ngangge teks mah jelas anjeunna fokus kana teks. Jadi anu ngadangukeun teh kurang kaperhatikeun, kurang kapalire nya. Anu kadua nyaeta orator bakal ketempo leuwih kaku atau napi leungiteun gestur. Jelasnya margi kan ieu maca teks gitu. Jadi pami gerakan-gerakan oge janten mengaruhan ke dina tampilna janten katinggalina kaku kurang interaktif lah nya margi anjeunna fokus teuing kana teks sapertos kitu. Anu katilu nyaeta urang tiasa sarengan proses persiapanna leuwih lila. Jelas margi urang kedah nyiapkeun heula teksna, nyiapkeun heula atau milih heula kecap-kecapna gitu nya. Can deui urang merhatikeun deui kata-kata napi eusina kedah nyambung atau napi henteu kedah sistematis janten memang prosesna langkung lami. Anu kaopat nyaeta nah di dieu nya hese lamun rek ngalakukeun improvisasi. Naon margina? Sabab kan tos aya teks tos aya panduana gitu nya nalika bade improv khawatirna kaluar tina alur atau napi tina susunan gitu. Janten kanggo metode naskah ieu memang rada hese kanggo improvisasi gitu nya. Ngartosnya pamirsa kusna barudak kelas 8. Urang lajengkeun kangge metode anu kadua nyaeta tinggal. Nah, ieu pidato atau napi teknik memoriter nyaeta teknik hafalan. Nah, ieu kabalikanna upami tadi mah ngangge naskah upami memoriter mah nyaeta dihafalkeun. Janten si orator ngadamel heula naskahna. Hampir sami siga tadinya mung tadi mah dibacakeun pami ieu mah kedah dihafalkeun atau napi ditalar sapertos kitu. Nah, urang tingali aya serengan kelebihan atau napi kelebihan kangge teknik pidato memoriter. Nah, nya di dieu contohna nya mantan presiden Amerika Serikatnya Barack Obama. Di dieu kalebihanna atau napi kelebihan metode memoriter. Anu kahiji kekecapan anu ngagunakeun atau anu digunakeun tangtuna kekecapan anu hade. Sabab geus disiapkeun samemehna. Jelas nya kan tos disiapkeun heula naskah-naskahna gitu. Jadi otomatis kekecapanna oge tangtosna bakal sae nya hade gitu nya moal aya kecapan anu ambigu atau napi anu kurang sae gitu. Saterasna nyata lamun urang apal tangtuna bakal lancar nya tangtos. Lamun urang misalnya tos nyiapkeun teksna terus dihafalkeun terus urang tampil gitu nya percaya diri terus anu dihafalkeun teh emut sade tangtos bakal lancar dina nepikeun piantarana nya eta kangge kelebihan metode memoriter atau hafalan. Salajengna nah aya kelebihan aya kahengkeranna nya dina teknik memoriter oge aya kahengkeran dina sabaraha halnya anu kahiji nyaeta komunikasi pamirsa bakal ngurangan sabab orator atau napi nu biantara leuwih fokusna ngapalkeun nya worora merhatikeun anu ngadangukeun anjeunna leuwih fokus kana itu bener henteu kitu nya anu diceritakeun teh atau anu ditepikeun teh sabab manehna fokus ngapalkeun gitu. Anu kadua nyaeta nah merlukeun waktu anu loba pikeun persiapan sami kangge metode naskah oge sami nya
tadi oge sami. Nah, sabab sok sanaos ieu ditalat atau napi diapalkeun kan ti awalna urang kedah ngadamel heula naskahna. Jadi memang prosesna cukup lami oge gitu nya sapertos kitu. Eta kangge metode anu kadua nyata metode memoriter. Lajengnya urang lajengkeun anu katilu. Tah. Anu katilu nyaeta metode impromptu. Ieu biasana memang metode anu disingkahan atau dihindaran. Nah, margina ieu metode itu metode dadakan atau spontan. Tapi sanes tahu bulatnya dadakan gitunya. Nah, bet disebut dadakan. Margi di dieu si orator ujug-ujug. Apalnya ujug-ujug? Artinya dihandap tau ujug-ujug. Ujug-ujugnya tiba-tiba gitunya. Tiba-tiba dipanggil untuk memberikan sambutan. Padahal orang teu acan aya persiapan sama sekali. Gitunya. Anu orang awam mah tangtosna pasti kaji bakal ngandeg-deg. Kedua bingung. Anu rek di tepi teh gitu nya. Nah, dina metode dadakan ini memang non margina dihindari. Margi memang perlu pangawur tenapi pengetahuan yang luas gitunya. Urang tingali kelebihan sok sanos kitu aya. Nah, kelebihan kangge metode impromptu atau spontan ya. Impromptu leuwih bisa ngungkapkeun perasaan orator anu sabenerna. Sabab orator secara langsung nepikeun naon anu aya di pikiranna. Paham maksudnya nya? Jadi pamibasa Indonesia kieu. Jadi ide yang disampaikan tuh lebih nyata atau lebih real dari apa yang dipikirkannya gitu. Sabab naon gitu. Margina naon anu dipikirkeun, naon anu aya di utekna didugikeun langsung. Teu aya ningali kana naskah, teu aya ningali kana catatan-catatan gitu. Jadi naon anu aya dina pikiranna didugikeun. Matak tadi kelebihanna salah sawiosna nya gitu. Anu kadua kelebihanna nyata gagasanna datang kalawan spontan. Anu akhirna katepuna anyar jeung seger. Jelas kan ieu ngadadak gitunya ngadadak keluar tina utek gitu. Sapertos nasi keluar tina rice cooker. Kan masih enak tuh ngebul-ngebul gitunya gitu. Sapertos kitu. Janten masih keneh fresh, masih keneh seger dina pikiran langsung dicarioskeun gitu. Jadi jelas keuntungannya di dia ide-idena terlebih hal-hal anu ditepikeun langkung seger atau napi katepona anyar gitu. Tapi nyata aya oge kahengkeranna atau napi kekuranganna. Urang tinggal di sasarangan. Nah, kahengkeran metode impromptu. Lumayan seueur nya. Urang guar hiji-hiji. Kahiji, impromptu bisa nimbulkeun kesimpulan anu atah sabab dasar pangawurna teu maksimal. Namun maksudna? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia gini. Jadi kesimpulan yang disampaikan itu yang masih mentah karena hanya berdasarkan dari pikiran saja, pikiran si orator atau nubiantara. Upami tadi dina naskah makan tiasa teu nyandak tina referensi buku atau napi internet. Sedangkan anu dadakan makan jelasnya sumberna mung saukur tina anu aya dina utek urang atau di pikiran kita. Gitu. Jadi terkadang kesimpulannya masih mentah. Salajengna nyata impromptu ngakibatkeun proses ngadugikeun putus-putus ya atau teu lancar. Tapi sanes hubungan urangnya gitu putus-putus. Tapi maksudnya nyata putus-putus nyata ngadugikeun biantarana. Jadi siga aragap-aregep gitu nya pamibasa Sunda mah gitu. Naon margina jelas kan ieu sadayana ngandelkeun utek urang, pikiran urang. Jadi kadang urang tos mikir naon deui nu dek dugikeun, apalagi yang akan disampaikan gitu. Otomatis tersendat-sendat gitu nya pamibasa Indonesia gitu. Janten teu lancar. Nah, salajengna nyaeta gagasan anu ditepikeun bisa acak-acakan atawa ngawur. Jelas nya. Naon margina? Kan ieu tadi balik deui nya, ieu asalna ti pikiran urang. Benten sareng metode naskah. Naskah mah tos aya runtuyana, sistematikana jelas, ti mimiti bubuka, eusi panutup. Janten anu ngaoskeun oge anu macakeun oge jelas, berurutan gitu nya, runtuy gitu. Nah, benten sareng tadi impromptu. Salajengna nyaeta nyaeta pasti nu nganmina
impromptu tiasa ngakibatkeun deg-degan atau napi demam panggung nya. Urang lajeng. Metode keempat nyata nah iya extemporan nya atawa metode gurat badag. Naon margina? Sabab ieu metode sering digunakan ku orator atau napi anu geus profesional. Margina ajeuna musaukur nyandak catatan kecil hungkul. Benten sareng naskah. Jadi poin-poin atau outline nu disdugikeun nya. Kelebihanna nyaeta orang tinggal serangan. Nah, kelebihan metode extemporan. Nanya komunikasi pendengar jeung orator leuwih hade gitu. Terus pasana leuwih fleksibel pikeun dirobah. Karena kan tadi poin-poin gitunya. Terus mun poho oge sami masih bisa ningali catatan kecil. Terus kahengkerana. Nah, memerlukan latihan anu intensif. Jelasnya kan ieu kedah nya versina ngapalkeun sakedik oge gitu nya. Nah, ieu nu terakhir kangge pembahasan urang nyaeta mamanis basa. Nah, mamanis basa naon sih? Nyaeta bahasa atau kekecapan anu manis atau anu pemanis dalam biantara. Urang tinggali contoh-contohna. Nah, contoh-contohna nya nyata oh iya kangge fungsina sakedap. Saten kana contoh urang tinggal fungsina. Fungsina aya dua, nyata fungsi komunikatif sareng anu kadua fungsi estetika. Komunikatif mah langkung kana penjelasan, estetika mah langkung kana keindahan. Urang tinggali contohna. Tah contohna nya jauh dijugjug anggang diteang, paamprok jonghok patepung darai sareng ieu terakhir nya gitu. Saninten buah saninten dijual ka parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Tah margi sabab tos kaluar kecapan manis eta janten urang rengse heula pertemuan kangge ayeuna nya. Nah, urang tingali kangge pancena. Mangga pancena tiasa ditingali, tiasa diklik, tiasa di-scan barcode-na nya ke langsung muncul keluar. Gitu nya. Tosnya, oke. Tah pamirsa RCTP khususna warudak kelas 8, hatur nuhun kana perhatosana urang tepang deui dina pembelajaran jarak jauh salajengna. Hatur nuhun hapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.